Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak urang lajeng pengajaran aksara Sunda dina materi Pananda Sora. Mingguan kamari buatos nerangkeun ngeunaan Pananda Sora tilu Pananda Soranya panghulu, panyuku sareng pangwisad. Anu fungsina teh ngarobah sora A jadi I, tuluy ngarobah sora A jadi U, jeung nambahan sora H di tungtung aksara. Lainna urang jelaskeun anu sanesna oge nya. Sami fungsina jiga anu kamari tilu Pananda Sora. Mung ayeuna aya sababaraha bentenna kitu nya. Anu kahiji urang bahas pamepet ieu panandana sapertos kieu nya. Pamepet teh fungsina ngarobah sora dasar aksara Sunda anu A jadi E. Jadi tina Ka teh lamun ditambahan ku pamepet sorana jadi Ke. Kitu nya. Jadi Ke. Terus aya paneuleung, ieu anu kadua. Paneuleung fungsina nya sami disimpenna di luhureun aksara oge sami. Fungsina pikeun ngarobah sora A jadi E. Jadi tina Ka lamun ditambahan ku paneuleung ieu sorana jadi Ke. Gitu. Ayeuna anu salajengna aya panglayar. Panglayar sami masih keneh di luhureun aksaranya, bentukna jiga V tapi aya buntutan. Ieu fungsina nambahan sora R di tungtung aksara. Jadi lamun Ka atawa Ga atawa aksara sejenna ditambahan ku panglayar di luhureun aksarana disadana disebutna jadi kar. Kitu nya. Salajengna aya panyecek. Panyecek ieu simbolna buleud. Sami disimpenna di luhureun aksara. Fungsina nambahan sora eng di tungtung aksara. Tong ageung teh nya eta mah ieu hararese bunyeratna buleud alit luhureun aksara. Tas gitulah. Ieu dibacana jadi Kang. Gitu. Terus salajengna aya panyakra. Upama tadi panglayar mah ieu. Panglayar mah nambahan sora R di tungtung aksara, upami panyakra nambahan sora R-na di tengah-tengah aksara. Disimpenna simbolna ieu disimpenna di handapeun aksara. Gitu. Ieu dibacana jadi kra. Nya. Salajengna aya panyiku. Panyiku teh nambahan sora L nya. Nambahan sora L di tengah-tengah aksara ieu. Rupina mah ieu teh lepat ngetiknya. Jadi kadahna ngetikna sami jiga si panyakra ieu kedahna mah tah. Jadi nambahan sora L di tengah-tengah aksara gitu. Jiga kieu kedahna mah. Jadi si aksara K lamun kayaknya K anu urang dihapus heula. Si aksara K ieu lamun ditambahan ku panyiku disadana jadi kla. Dibacana kla. Gitu. Lajeng aya paneleng. Ieu euih deui kanu mimitinya. Fungsina ngarobah sora A jadi E. Jadi tinu K lamun ditambahan ku paneleng ieu di payeuneun aksarana
jika kitunya jika ieu sorana jadi ke gitu. Ayeuna di sahandapkeun paneleng aya panolong. Tinggal ieu bedana. Paneleng mah dipayuneun aksara nya tadi bentukna sami ciga paneleng. Panolong mah disimpenna di pengkereun aksara buntutna oge benten. Lamun paneleng mah tah buntutna teh dipengker da disimpenna di payuneun aksaranya eta ngarobah sora A jadi E. Lamun panolong disimpenna di pengkereun aksara buntutna di payun. Aduh hese barudak pokona mah jiga kieu we nya pengkereun aksara. Tah ieu si ka ieu dibacana jadi ko lamun ngangge panolong gitulah pokona nu kieu nya simbolna mah. Salajengna aya pamingkal. Ieu pamingkal nambahan sora iya di tengah-tengah aksara oge nya di tengah-tengah aksara. Contoh ika ditambahan ku pamingkal dibacana jadi kia gitu. Ieu ge jika nama salah ngetik sami jiga panyiku tadi ya kadana ieu di tengah-tengah aksara. Salajengna aya pangwisar maatosnya. Salajengna aya pamaeh. Pamaeh ieu lamun dina naon huruf Arab mah nya pamaeh teh kan aya pamaeh sukun. Sami ieu ge fungsina. Jadi lamun ieu disadana teh ka, lamun ngangge pamaeh disadana jadi ak. Gitu. Pamaehnya ieu teh simbolna sabenerna jiga kieu. Tah eta simbol pamaeh. Jadi nu tadina disada ka ayeuna jadi ak hungkul. Gitu. Misal bade nulis sajak. Sa ditulis, ja ditulis, ka na ditulis tapi ngangge pamaeh sajak. Kan lamun kana teu dipaehan berarti dibacana sajaka. Sakitu nya upami aya nu teu dipikahartos taroskeun dina classroom. Insyaallah ku ibu diwaler nya. Oke, perkawis angka ku ibu dipedar minggon payun. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.